Otong, dia Kasep. Apa, Mah? Tong, cariin si bapaknya. Siap, tapi ada duitnya gak? Iya mah setiap disuruh teh duit deh. Ya, tapi cariin ya si bapak ya. Kasih ke mama tah 100. Siap, langsung berangkat. Ning Sari. Iya kan? Ning Sari. Bapaknya juga ada di situ. Pak, Bapak. Jangan bilang ke si mama ya, Tong ya. Babah di sini. Iya, tapi ada duitnya gak? Mana? Ye. Ya 100. Tambahin dong. Mana ya tambahan 100 deui. Bilang ke si mamanya babahnya lagi rapat ya. Siap, komandan. Si bapaknya ketemu nggak? Tamu, tapi lagi rapat. Rapat sama siapa? Sama siapa ya? Oh, sama si Sari. Tapi katanya gak boleh dibilang ke mama, soalnya Otong dikasih duit. Dasar jak si Sari deui. Langsung Otong. Pokoknya mah buat Ning Sari mah gunung akan kudaki, samudra akan kuseberangi. Ning Sari apa aja akan lakukan. Asyik di mana asyik teh? Di sunatan deui ku urang. Beger wae. Ayo cepala. Malah akang reka pengajian heula. Oh, nya atuh. Yung. Kang. Keheula. Aya naon? Keheula cicing. Tunggas lah, Jung. Hampir we, tapi yes. Alhamdulillah boga salah kita saprakna kapanggih di pos ronda teh ayeuna mah daek ka pangaosan sadar meureun ayeuna mah lah alhamdulillah. Tapi asa curiga ieu na teh bauna teh sarareungit. Waktu turkeun we. Waduh, hampir we kapanggih. Aman meureunnan eung. Pang aya nu nyahoeun ieu mah si malah teu nuturkeun. Aman meureunnan euy. Aman. Untung disebutkan di dieu. Ya duitna. Lancar ieu mah. Aman ieu mah bisa ulin mah. Aman naon? Senap pengajian, pengaosan, ayo kita ulin deui. Ayo balik.